Purasun para mitra, kalintang mingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Bahaya Kakawasaan. Dumasar kitab Raja-Raja nu kadua pasal 24 ayat 18 dugi ka pasal 25 ayat nu ka-20 hiji. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta pasal 24 ayat nu ka-18 anu unggelna kieu. Lampah Sidkia nirca ti pangeran sakumaha Raja Yoyakim. Para mitra, cing saha anu teu hoyong janten pamimpin atanapi janten bos. Dasa upami aya kasempetan mah tinang tos urang teh hoyong janten pamimpin atanapi gaduh kalungguhan anu luhung. Ku ngagem jabatan anu luhur seueur perkawis, seueur hal anu tiasa ku urang dipilampah, sanaos hal anu papalimpang sareng timbalan Gusti sakalipun. Para mitra, Sidkia teh raja nagara Yuda anu ngawasa lumayan lami. Kakawasaanana nyaliara karupi-rupi aspek kahirupan bangsa Yuda. Hanjakana Sidkia justru nirca ti pangeran anu tos ngajenengkeun anjeunna. Sidkia ngantep urang Yuda ngadegeun altar paranti nyembah brahala. Anjeunna hilap yen sagala kasuksesan sareng naon-naon anu dihontalna anu kapimilik eta teh berkah ti Gusti. Balu karena Gusti Allah kalintang bendu ka Sidkia sareng ka urang Yuda anu tos baha ti anjeunna. Sakedahna ku hikmah ku kawijaksanaan salaku pangawasa, Sidkia tiasa ngawagel urang Yuda baha ti Gusti. Nanging Sidkia kalah ka ngagunakeun kakawasaanana salaku raja kangge ngawujudkeun kahoyong aranjeunna nyembah aalahan batur, nyembah brahala. Para mitra, kangge janten saurang pangawasa temung kamampuhan sareng kapinteran wungkul anu diperyogikeun teh, nanging ku hikmah kawijaksanaan ku kaweruh. Hikmah kawijaksanaan sareng kaweruh ieu tiasa ngawagal pangawasa milampah kasawenang-wenang sareng malihan anu mijauh ti Allah. Mugia urang teu janten jalmi anu hilap sareng haus kakawasaan. Margi hal eta teh baris ngajantenkeun urang gampil ngolesed ti Gusti Allah. Sing emut teu aya kakawasaan anu mutlak. Margi nalika Gusti Allah maparin mangka mantenna tiasa oge dina sakolebat nyandak deui. Mangga urang neneda. Kapangersa anjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu. Patali peperih kanggo abdi sadaya supados abdi-abdi teu sawenang-wenang dina ngagunakeun kakawasaan. Pamugi dina ngalakonan hirup sadidinten Gusti ngalengkepan abdi sadaya dipinuhan ku kaweruh sareng kawijaksanaan dina tinimbangan. Hatur nuhun Gusti. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.